Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa bi hidayatika ya Allah ihdihni wahdihli al-khalqa ajma'in waj'al lisani hudaka linnasi ajma'in amma ba'du. Wa qala mu'alliful kitab Tijan ad-Daruri yakni Syekh Ibrahim al-Bajuri fi kitabih wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala yukhassisu biha al-mumkina bil wujudi aw bil adami aw bil gina aw bil fakri aw bil ilmi aw bil jahli ila ghairu dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, pilih teu acan nganiatan i'tikaf mangga diniatan dina maneh. Salajengna urang sami-sami deus ka Allah Ta'ala ngalangkungan neneda pangantenanana. Yakin Allah ngadangu muningan ningalikeun ka urang sadayana. Yakin Allah mika cinta mika resep ka hamba-hambana anu sapapaosna barang suhungkeun ka mantenanana. Anu kahijina nada kadat Allah abdi-abdi sadayana utamina anu haladir ayeuna nyuhungkeun di paparinan yuswa anu barokah, sehat jasmani, sehat rohani, milik rezeki seueur halal kama bekal ibadah, sadaya putra turunan sholih sholihah, akhir umur Allah ngaparinan maut husnul khotimah. Anu kadua ngaduakeun ka wargi-wargi muslimin muslimat anu nuju teu darangan nyuhungkeun ka Allah marantenanana dipaparinan kasobaran kedamanna janten kifarat kana dosana didamangkeun deui kalawan sakumaha dihara-dihari. Anu katilu kang sadaya ahli-ahli sedekah jariyah sedekah kutanagi emutan harta bandana kalebet tuangeun leuteunana nyuhungkeun ka Allah. Sedekah jariyahna dijantenkeun amal ibadah anu makbul oge mabrur, janten wasilah cukang lantaran tambih-tambih deui milik rezekina dihasilkeun pamaksadanana digampilkeun sagala urusanana ditolak tina balaina dipaparinan yuswa anu barokah.
anu terakhir kanggo sadaya muslimin muslimat anu parantos parukus nyuhungkeun ka Allah marantenanana dicaang padangkeun di alam barzahna di lungsuran rahmah magfirah Allah taala ditempatkeun dina tempat anu dipikaridho dina raudhatan min riyadil jannah. Sadaya doa urang dijajab kungalangkungan barokahna ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dina surah kadua namina surah Al-Baqarah ayat nomor ke-25. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahumul jannat tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Allah miwarang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwarang maparinan beja pikabungaheun kasaha kajalmi-jalmi nu iman tur imana dibuktoskeun ku amal soleh. Naon berita pikabungaheunana annalahumul jannat, yen jalmi nu iman tur amal soleh marantenanana bakal dipaparinan pirang-pirang taman di akhirat. Sadaya insan sami gaduh kahoyong isukan di akhirat teh hoyong linggih dina rahmat Allah, linggih dina jannah Allah. Teu aya saurang oge nu hoyong aya dina laknat Allah. Saur Allah sok udag gapai eta rahmat Allah jannat carana di dunia ayeuna sing jadi jalma nu bener-bener iman, imana dibuktikeun ku amal anu beres numutkeun Allah sarta da urang ngaranna ge manusia, sanes malaikat, sanes setan, sanes nabi, sanes rasul. Nu iman urang manusia biasa mah aya yazid, aya yangkus, aya nambahan, aya ngurangan, aya naik turun. Ketika turun otomatis kana amal terada kendor. Naon margina? Margi iman teh ibarat motor kapan nu bakal ngagerakeun kana amal. Jadi amal teh kumaha? Iman. Sedangkan mun imana turun standarna yang kus ngurangan otomatis kana amal ge bakal kendor, bakal kurang. Tapi lamun imana naik setrum imana
melejit maka bakal leceng dina amanah. Moal aya tempat jeung waktu kosong lowong kajaba dipake bakti deheus ibadah ka Allah ku jalan nurutkeun kana piwaranan Allah ninggalkeun panyarek Allah. Tapalebah keur turun iman paneta teh seueur piwarangan anu diabaikeun, seueur panyarek Allah nu dirumpak otomatis jadi dosa. Atuh sajabi iman amal soleh ulah eureun-eureun pegat-pegat tina tazkiyatun nafsi, ngabersihkeun jiwa, ngabersihkeun hate tina kokotor. Di antawis kokotor jiwa kokotor hate teh dosa, bersihna teh ku taubatan nasuha jeung menta hampura. Ngan kembali iman nu kumaha, amal soleh nu kumaha anu dipiharap ku Allah, waluranana imana anu leres. Iman nu leres teh dumasar kana ilmu. Amal nu kumaha nu dipiharap ku Allah, amalna anu bener. Ai bener teh dumasar kana ilmu. Atuh teu ujug-ujug iman kecuali tina bab ilmu heula. Da iman amal soleh eta teh kudu dielmuan. Ilmu jadi landasan iman, ilmu jadi landasan amal. Iman jeung amal kaci sote mun dumasar kana ilmu. Ilmu naon kanggo iman? Sok disebat ilmu tauhid, sok disebat ilmu aqaidul iman, sok disebat ilmu akidah Islamiyah. Malih mah ilmu tauhid, ilmu aqaidul iman nu pangpayuna kedah disuprih. Samemeh ilmu fikih, ilmu tazkiyatun nafsi nu nomor hiji jeung kudu dipayunkeun ilmu tauhid. Tingali surah Maryam, surah 19 ayat 18. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam kudu dikanyahokeun ku anjeun. Berarti aya kudu dikanyahokeun, kudu mencari tahu. Ai mencari tahu teh disebutna thalabul ilmi. Naon nu pangheulana kudu dicari tahu? Annahu la ilaha illallah. Mengetahui kana kalimah nu nembe namina kalimah tauhid. Pansur eta teh nami cenah. Kalimah la ilaha illallah sok disebat kalimah tauhid, disebat kalimah thayyibah, disebat kalimah zikir, disebat kalimah tahlil, disebat kalimah miftahul jannah, disebat kalimah ikhlas, disebat kalimah naon ini can kasebut kene. Kalimah dzikir disebat pedah ayat afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Disebut kalimah ikhlas pedah eusi eta kalimah sadayana meniadakan ilah selain Allah. Ari ikhlas teh ngamurnikeun tina akhlaso yukhlisu
ikhlason, meniadakan yang disembah selain Allah. Selain Allah mah bukan sesembahan, atulah sok disembah. Salian ti Allah mah teu kudu diturut, teu kudu ditaat. Nu kudu dituruti ditaatna wungkul Allah. Selain Allah teu kudu dipertuhankeun. Dan Tuhan mah cuman Allah. Disebut kalimat ikhlas. Disebut kalimat tahlil. Peda halala yuhallilu tahlilan. Bacana gitu, dibaca dibulak-balik. Disebut kalimah miftahul jannah. Peda ayat dawuh Rasul man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Disebut kalimah talqin. Peda ayat saur Rasul lakinu mautakum bila ilaha illallah. Disebut kalimah tauhid, memang upami ninglik eta kalimahna eusina teh ngawungkulkeun ka Allah. Sok tingali kalimahna la harap napi ilaha manfi. Ai manfi teh yang ditiadakan. La harap napi yang meniadakan. La ilaha teu aya Tuhan. Illa huruf isbat netepkeun. Allah namina musbat yang ditetapkan. Berarti teu aya ilah ditetepkeun wungkul Allah Tuhan mah. Tuhan nu aya wungkul Allah. Salian ti Allah mah teu aya. Ngan saukur implengan wungkul, sangkaan wungkul. Disebut kalimat tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Malih Madinah dinul Islam aya nu disebut usuluddin, aya nu disebut syara'iuddin. Aya usuluddin teh pirang-pirang pondasina dinul Islam. Aya syara'i mah pirang-pirang syariat. Sok disebat furu'uddin, pirang-pirang dahan. Made dina tangkal akar yang menghujam kana taneuh itu tauhid. Usuluddin. Tangkal, dahan, ranting itu mah syara'iuddin. Tinggal di Riyadul Batinah dina muqaddimahna. Nu pangheulana dibahas usuluddin, baru kana syara'iuddin. Dina syara'iuddin aya nu paling penting 5. Kahiji 2 kalimah, kahiji thaharah. Sahadah makan usuluddin ya. Lantas salat, 3 zakat, 4 saum, 5 haji. Ieu teh nu penting tina syara'iuddin. Tina nu 5 aya nu paling penting deui nyaeta thaharah. Da salat, zakat, saum, haji absah sahna teh menunggu kana thaharah. Mun aya thaharah suci berarti sah salatna, munggah hajina oge sah. Ta ieu nu 5 amat tikawi thaharah sampai haji termasuk kana syara'iuddin atanapi furu'uddin. Ai syahadat rukun iman mah eta mah kana usuluddin. Mun dina bangunan mah ibarat pondasi usuluddin. Ai pasangan bata eta mah syara'iuddin salatna. Mawi Islam teh diibaratkeun sebuah bangunan. Pondasi disebut asasul Islam. Bangunanana banaul Islam. Hateupna lalangit jeung hateupna muayyadatul Islam, pengokoh.
Sumping sabda Rasul, bunyal Islam ala khamsin. Islam teh dibangun ku 5 sendi. Nu pertama asasina 2 kalimat syahadat. Nembe kana salat, zakat, saum, haji. Kembali deui. Di mana beres imanna, nah, pan iman teh atas di kubil qalbi, pembenaran secara totalitas ku hate, bijil kana lisan, ikrar bilisan. Mimitina lewat 2 kalimat syahadat pengakuan. Letah sambung talatah tina gerantas hate. Hate nanu ngabenerkeun ka Allah bijil ikrar asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi teu aya ilah kecuali Allah. Aku berjanji wungkul aku mau menyembah, tunduk, patuh, ibadah wungkul ka Allah. Kasalian ti Allah abdi moal mempertuhankeun moal mangeran, kasalian ti Allah abdi moal nyembah moal ibadah, kasalian ti Allah abdi moal turut patuh ibadah mangeran wungkul ka Allah. Atulah nu jadi anak turut kan jadi indungnya bapak, turutna anak ka indung bapak, turutna istri ka suami, turutna rakyat ka ulil amri, pedah dipiwarang ku Allah. Namina teh ibadah goer mahdoh, ibadah ka Allah ngan teu langsung melalui hubungan baik manusia jeung manusia. Ibu bapak ka anak, napakah anak ihsan kanu jadi ibu bapak. Atuh kulantaran ibadah nyembahna ka Allah, setiap parentahan indung bapak, setiap parentahan suami pikeun istri, setiap perintahan pamarentah terhadap rakyat, henteu ujug-ujug dicaplok kitu wae diseleksi. Alat seleksina Quran, hadis, Allah, Rasul. Da urang marek ibadah ka Allah. Jeung memang urang ibadah diparentahna ka Allah hungkul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Pake ni. Ni teh iya mutakalim wahdahnina ka saha? Ka Allah. Kami Allah teu nyieun kelompok jin jeung manusia hirup di dunia kajaba, hirup di dunia sina ibadah wungkul ka kami. Tadi dinya nya seueur anu tikosewan. Jadi judulna ibadah ka Allah, tapi aturan eta jelema teh diseleksi ku aturan Allah. Akhirna jadi musyrik. Jadi nganggap aya ilah salianti Allah. Disebutna teh naon? Sekuler. Islamna aya saeutik, lolobana lain Islam, dihijikeun. Pan eta teh syirkun, padahal bener mah mutlak datangna ti Gusti Allah. Tapi kunaon nu urang nu ngaku mangeran ka Allah wani nyampur adukeun aturan Allah. Pada dina surah Al-Baqarah ayat sabaraha eta? Ayat 28, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu kahade anjeun Muhammad ulah rek nyampurkeun al haqqo kana kebenaran. Naon kebenaran? Allah, Rasul, Quran, hadis. Bil batil dicampurkeun jeung batal. Naon batal? Aturan-aturan nu patojaiyah jeung aturan Allah jeung aturan Rasul eta teh batal. Ai sapagodosna al-haq termasukna nu mawi silahkan manusia bikin aturan, bikin undang-undang, bikin hukum, tapi aturan, undang-undang,
hukumna kudu sapagodos jeung Allah jeung Quran, sapagodos jeung al hadis jeung Rasul. Sok gerak logika. Engkau urang juduna ibadah ka Allah tapi teu make jalan Allah, kira-kira ditarima moal. Surah Ali Imran 85, wa may yabtagi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Urang teh sararea ieu teh urang akhirat ngan keur diumbarakeun di alam dunia. Engke teh bakal balik deui ka lembur urang. Yang naon diumbarakeun sina neangan bekal supaya isukan di lembur akhirat teu katalangsara, henteu susah, henteu cilaka teu rugi, da keur dipangumbarana bener-bener neangan bekalna sesuai jeung petunjuk Allah nu nyadiakeun tempat di akhirat. Nah, atuh urang di dunya teh sanes kanggo sasenangan awas. Di dunya teh sanes kanggo nunang naning hehewotan, di dunya teh kanggo naon? Kanggo ripuh capek demi menggapai kebahagiaan anu hakiki. Cek paribasa mah ayeuna mah naon berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke sakit-sakit dahulu engke senang nama di akhirat, da senang di dunia mah palsu. Bunga di dunia mah imitasi. Urang rek ngorbankeun kesenangan yang hakiki demi secuil kenikmatan anu palsu. Tadi dia sok aya apalah takhilun sebenarnya kunaon teu mikir. Bet urang karah milih kesenangan anu tinggalkeuneun sesaat, ngorbankeun kesenangan anu rek disamper anu hakiki. Ayo orang-orang munafik ketika diajak iman, diajak hijrah nyebutna teh kumaha? Aminu kama amanan nas. Gua jawabna qalu anu minu kama amanas supaha. Mun diajak ye iman, ye dunia teh tempat naon ripuh geuning anjeun mah santai wae. Pokna teh na urang kudu iman saperti jalma-jalma nu bararodo. Kunaon jalma muhajir disebut bodoh? Bodoh cek saha cek munafikin imah geus boga tanah loba hak ditinggalkeun pindah ka Yasrib, bari di Yasrib bawa sasa teh boga perusahaan oon. Kadua, sahabat Ansor penduduk asli mana Madinah hartana loba meunang cikeurih payah datang we sahabat muhajir dibikeuneun kalau heuleun mun digantian aku gawe henteu cuma-cuma boloho deui jang naon atuh neangan ngumpul-ngumpul harta ieu rek dibikeun cuma-cuma mah itu cek munafikin. Padahal cek Allah kadituna kumaha anu minu kama amanan nasupahau sok kene kadituna cek awal teh justru nu bodoh teh lain mukmin maranehanana nu bodoh. Da orang-orang kafir tapi teh kafir kan dia yang dipikirkan iya dunia akhirat mah teu dipikirkeun. Nu matak nu diudag teh eta we popularitas, nu diudag teh naon kehidupan dunia, nu diudag teh naon kesenangan dunia, akhirat melaku mangkewe. Itulah orang-orang anu non mukmin, non muslim. Ai jamanu imana dunia hayang hasanah, akhirat hayang hasanah. Ngan lamun ditah dipilih, ditah milih pasti jamanu iman ngorbankeun kesenangan sesaat demi kesenangan yang hakiki. Da yakin ka Allah, yakin kana bejati Allah. Walal akhiratu
khairul laka minal ula. Yakin kehidupan engke kadua terakhir itu leuwih alus tinimbang kehidupan ula di dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Yakin kehidupan terakhir akhirat leuwih alus leuwih awet tinimbang kehidupan dunia. Tadi dia nya mukmin sejati mah pasti hoyong hasanah dunya hasanah akhirah. Dina pada kita milihna oge pasti bakal milih hasanah akhirah jeung teuing di dunya teu manggih hasanah. Ngan idealna nu tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, urang sadayana silaturahmi tolab ieu teh usaha. Usaha hoyong ngengingkeun rahmat Allah, ngengingkeun jannah Allah tina melalui tolabul ilmi. Da ilmu jadi landasan iman, ilmu landasan amal. Iman jeung amal moal jadi tanpa dasar ilmu. Tahan caan teh ilmu apa idul iman sok disebat ilmu tauhid. Ako idul iman pirang-pirang pamageuh keimanan jumlahna teh 50. 50 bagi 2 hiji sifat kapangeranan eusina 40 hiji. 2 sifat kanabian karasulan jumlah 8. Masing-masing tina sifat kapangeranan 40 hiji jeung sifat kanabian karasulan nu 8 dibagi 3. Hiji sifat nu wajib, 2 mustahil, katilu jaiz atanapi wenang. Ngan wajibna mustahilna numutkeun hukum akal. Sanes wajib syar'i, sanes wajib adi, tapi wajibna wajib akli sepanjang akal manusia. Sifat nu wajib di Tuhan di pangeran aya 20. Nu 20 dibagi 4. Ieu mah pembagian cek ilmu we untuk mempercepat pemahaman. Mana nu 4 aya sifat nafsiyah eusina hiji wujud, 2 salabiyah eusina 5 ngetang sabada wujud naon hiji kidam, 2 baqo, 3 mukhalafatul lil hawadisi, 4 qiyam bi nafsihi, 5 wahdaniyah. Eta kalebet kana salabiyah. Katilu ma'ani mah 7 eusina ngetang we sabada wahdaniyat. Hiji kudrat, 2 iradat, 3 ilmu, 4 hayat, 5 sama, 6 basor, 7 kalam. Tos 13 tah. Sesana 7 deui. Nu 7 deui lebetkeun kana sifat kaopat maknawiyah. Mana can kasebut hiji qadiron, 2 muridan, katilu aliman, 4 samian, 6 basiron. Oh, kaliwatnya. Hiji qadiron, 2 muridan, katilu aliman, 4 hayyan, 5 samian, 6 basiron, 7 mutakal. Eta teh wajib nguningaana. Disebut teh naon? Ma'rifatullah. Tiasa ngayakinkeun ka Allah, hungkul Allah Tuhan kumaha? Urang tidak mengenal sifat Tuhan. Mun teu mengenal sifat Tuhan engke bakal macet batur. Akhirna ketuhanan, ketuhanan geroyak kepan. Ilah teh Tuhan, komo ketuhanan. Oh, pakai logika, ada yang mau logika. Sedangkan surah Al-Ikhlas, Qul huwa Allah ahad. Aya ketuhanan.
Kuduna satu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu tauhid. Lamun ketuhanan mecan tauhid. Seakan-akan Tuhan yang Islam Allah, Tuhan lain Islam lain Allah. Tah, pan eta teges mere ruang tikeun ngabenerkeun aya deui ilah salianti Allah. Gagal tauhidna. Mun gagal tauhidna rek beres kumaha imana dan kudu diimankeun teh wahdahu la syarikalah. Kenapa? Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Kan gitu babacaanna. Sabada la ilaha illallah diperkuat wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Kerajaan kekuasaan cuman milik Allah. Atuh Allah selamanya harus dipuja-dipuji. Dipuja-puji ku hate, dipuja-puji ku lisan, dipuja-puji ku anggota badan. Anggota badan muji ka Allah, anggota badanna didaya gunakeun sakumaha hoyong Allah. Atuh mun anggota badan didaya gunakeun kanu dilarang ku Allah eta teh keur ngahina ka Allah lain keur muji. Da Allah mah selalu pujieun. Alhamdulillah ari sadaya puji eta tetep bagungan Allah. Ai tetep teh selama-lamanya Allah dipuji. Urang mangkun mencekil alhamdulillah panen ayeuna menang 10 ton. Ketika tigeran tajeun teh eta teh keur ngahina ka Allah. Pan Allah teh nu nyiptakeun naon? Bastu, ai bastu teh jembar rezeki. Allah nu nyiptakeun qabdu, ai qabdu teh serat rezeki. Tapi ketika serat urang sok mangloh, ai mangloh teh naon? Nyempad nyawa nyalakeun. Pantaskah Allah dipersalahkan? Lah kunaon seperti itu kurang mengenal karena sifat kesempurnaan Gusti Allah. Boing ke langkung nama dibahas deui aya sifat jamal, aya sifat kamal, aya sifat kohar, aya sifat jalal. Eta 20 tadi asupkeun deui. Kamal sempurna, jamal ginding indah, kohar maksa. Sana yang kena ku penyakit corona dipaksa. Wow. Sana yang ngering ya, sana yang bangkrut dipaksa kalau bangkrut. Sana yang naon, ayo yang naon. Nu gering ripu ge geus koma anger nah hatena mah saya akan bangkit kembali sehat deui peutingna teh maot dipaksa itu kohar namina dipaksa bangkrut dipaksa fakir dipaksa naon labuh padahal norma manusia hayang beunghar naon cita-cita hayang tercapai hayang salamet embung gering, embung ripu, tapi kan kehidupan dinamika kehidupan aya di luhur, aya di handap. Seorang mukmin mah bakal pasrah ketika dipaparinan nikmat dia syukur, ketika dipaparinan anu teu aku jeung kahayang sabar. Syukur jeung sabar dua-duana jadi kebaikan pikeun jalma nu iman. Syukur la azidannakum sabar wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dunia ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di akhirat kenging jannah aya bab sabar. Engke sakedap deui urang lebet kana bulan Ramadan. Bulan Ramadan teh tarbiyatus sabar di antawisna. Ngalatih ngadidik sangkan urang sabar. Kembali deui hancaan teh tos dugi kana sifat ma'ani bagian kahiji ayeuna bagian kadua. Naon sifat ma'ani bagian kadua? Irodat.
naon ari irodat berkehendak. Wajib akli Allah kasipatan ku sifat irodat hartosna berkehendak atanapi ngersakeun. Tuma maksudna tiap-tiap nu ditakdirkeun ku Allah sadayana melalui irodah kehendak Allah. Teu aya sesuatu yang terjadi dan menjadi kajaba geus ditantukeun ku Allah sebelum terjadi. Mawi aya qada, aya qadar. Rukun iman kagenepna al imanu bil qada'i wal qadari. Qada kehendak Allah, iradah Allah. Qadar takdir Allah. Begitu jeleg eta namina takdir. Sebelum jeleg terjadi mah baru diqadakeun. Setiap nu ditakdirkeun ku Allah pasti melalui qada Allah, pasti melalui penentuan Allah, pasti melalui iradat Allah. Mau nu iman kana iradat Allah mah muawani maido, muawani nyempad nyawad ka Allah. Geuning da sing dimunge geus ditantukeun. Dijil we duna nu iman Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kadituna wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jadi mingkal jadu. Allahumma ya Allah la mani'a wa aidu mampu ngahalang lima a'taita terhadap apa yang engkau kehendaki, terhadap apa yang engkau berikan. Urang dibere beunghar mesin dihalangan ku saredu tukang sieun ge moal. Sabalikna urang rek dibere sangsara mesin loba panyokong pendukung, loba nu nyumbang, anger we. Kere. Nu kaduana wala mu'tiya lima mana'ta. Mun Allah parentos ngahalang mesing loba nu ijid nu benci anger urang salamet. Da Allah nu ngahadangna ieu nuduhkeun naon dijaya kuasana Allah. Allah berkehendak. Intina wala roda ma'inu mampu menolak lima qadaita terhadap yang engkau tentukan, terhadap yang engkau kehendaki. Ma aya makhluk nu bisa nolak kana kehendak Allah. Wala yang fa'u wa aya gunana dal jadi jamanu kayang hayang parang tetap di mana Allah teu marangkeun moal bisa. Bari kayang nage ti Gusti Allah. Wa mingkal jaddu. Aya geuning sok aya bahasa syariat manjada wajada. Nu kayang tantu parang eta mah jang motivasi urang kudu upaya ikhtiar sarengan ngan hate tetep dina naon la ilaha illallah. Moal nu bisa di mana Allah berkehendak. Nah, atuh di mana parantos ikhtiar usaha upaya serenkeun ka Allah. Da ikhtiar usaha mah teu boga kakuatan nu tadi walayang pa'wa aya gunana. Dal jadi mingkal jadu nu kayang moal aya manfaatna pikeun ngahasilkeun moal. Hasil mah eta mah kehendak Allah. Atuh jang naon urang usaha ikhtiar kayang eta mah jang ngeusian nilai-nilai ibadah, jang nete kana panaklip Gusti. Pan urang teh mukalaf, ai mukalaf teh jalma nu diperdi ku Allah. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat.
Mun anjeun kasab usaha manfaat jang anjeun, tapi lamun anjeun teu usaha teu ikhtiar madorot jang anjeun. Intina kasab usaha mah jang ngeusian nilai-nilai mesin gatot gagal total nu dicita-citakeun teu dugi ngan urang geus maksimal tuluy diserenkeun ka Allah urang punya nilai tina ladang usahana tapi lamun urang teu usaha dosa ku teu usahana berarti madorot sanes. Jadi aya hakikat aya sare irodat mabab hakikat. Naon aya hakikat teh? Haqqaqa yuhaqqiqu haqiqatan. Nu sabenerna itu kehendak Allah. Nu sabenerna itu penentuan Allah. Urang lain ulah naon boga hayang silahkan. Urang lain berarti ulah naon usaha sok usaha teh keur nyareat. Ai hakikatna tancapkeun dina hate, ai syariatna ucapkeun lampah urang, ucap urang kudu dina syariat. Ai syariat teh jalan jang menempuh ridho Allah. Contoh, surga neraka geus ditangtukeun ku Allah memeh urang hubraga dunia. 4 bulan di jero beuteung bikat birizkihi ditangtukeun rezekina. Wa amalihi amalna geus tangtu sae awonna. Naon deui ka dituna? Wa ajalihi umurna geus ditangtukeun. Malah mah saidun bagja ahli surga, sakiun atawa ahlina geus tangtu. Itu sebelum kita lahir. Ngan Allah mere panaklip. Sok tah aya harga bandrol, aya harga naon, mati tawar ku usaha. Urang hayang surga teh kudu diusahakeun sanes. Seperti urang hayang salamet tina corona kudu diusahakeun teu ujug-ujug. Oh, nek kumaha Allah. Nah, berarti urang teu aya usaha. Dosa ku teu usahana. Mun ningali hakikat jang naon salat. Jang naon urang puasa da geus tangtu ieu. Cek tadi ge syariat kasab mah teu boga kekuatan. Wala roda lima qadoita. Kunaon make puasa? Pan Allah nawarkeun hayang surga lin. Sok. Surga punya kami, neraka punya kami yang punya wewenang pikeun ngasupkeun jalma kana neraka atau kana surga. Ngan sok tawar hayang surga mah tah usaha teh nawar eta teh. Da Allah aya qada mubrom, aya qada mualaq. Qada mubrom mah paten teu bisa ditawar deui. Aya qada mualaq. Aya qada mualaq mah bisa ditawar. Mawi catatan takdir teh di Lauh Mahfuz sifatna yamhullahu mayyasha. Terkadang Allah menghapus karena catatan takdir, tapi sakersaning Allah lain ladang saurang awas. Wa yusbit terkadang Allah teu merubah tetep we. Wa indahu umul kitab eta teh ayeuna di Allah dina induk kitab sok disebat naon Lauh Mahfuz. Pan Lauh Mahfuz teh hiji aya catatan kalamullah, 2 catatan takdir, katilu catatan amal. Amal urang teh aya harian tiap pagi dan sore, aya mingguan Senin jeung Kamis, aya tahunan nisfu Sa'ban. Isukan buku catatan amal dibagikeun ka urang. Iraha di akhirat memeh hisaban, memeh mizan aya pembagian heula buku catatan amal. Atuh ketika jalma anu teu iman ningali buku catatan amal langsung menjerit histeris. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri pasal payatmu suburo ay suburo teh menjerit, duh
cilaka teuing diri. Nyumawi rek aya hisaban teh dia tidak mengharapkan innahum la yarjuna hisaba kunaon wa kadzabu bi ayatina kidaba. Mereka tidak mengharapkan ayat perhitung geuning da geus dibaca ikra kitabah kafa binafsik. Mesin teu bisa bahasa Arab isukan bararisa. Allahu Akbar. Naon can terjadi ku Allah dibejakeun supaya orang mampu mengantisipasi. Jama teu percaya pantes da ka Allah mah gitu iman. Nu bakal mempercayai karena berita ti Allah mah wungkul jama nu iman ka Gusti Allah. Lebih daripada itu zaman iman mah bakal percaya, bakal yakin. Buah tina yakin aya persiapan sedia payung sebelum hujan. Kembali deui jalmi nu iman kana irodat Allah ibadahna beuki getol bakal ikhlas beramanah geuning da yakin sadayana tos ditangtukeun geuning eta usaha dipiwaran la matluba illallah dipidamel kalakuan pedah dipiwaran ku Allah geuning atuh Allah teh loba nitah kapan Allah ma'bud urang abid ai abid teh nu siap disurah suruh ulah make mikirkeun sabab akibat aku mah disuruh nawe ulah nanyakeun ai kitu rek kasawarga abdi mun kieu da ulah da urang hayang jadi abidullah ari abid teh pesuruh Allah ma'bud la ma'buda illallah Allah ma'bud kajaba Allah la matluba illallah abdi midamel kikian pedah dipiwaran nu kaopat la maksuda illallah dipidamel ieu padamelan hoyong ridho Allah ulah sok dikuat kait jeung kehidupan dunia mungkin termasuk musyrik opi mangkana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mun anjeun ibadah maca Al-Qur'an salat duha salat hajat qiyamul lail ulah sok dikuat kait ka makhluk langsung lempengkeun ka Allah dan mengatur kehidupan Allah nu namtukeun Allah urang kikian mah di dalam rangka keur deuheus ka Gusti Allah. Nu katiluna jalma nu iman kana iradat Allah bakal syukur ketika meunang nikmat, bakal sabar ketika meunang musibat, selalu berserah diri ka Allah. Bari pok we ngaduna Allahumma dina fima rajautana ya Allah bimbing tuntun abdi karepkeun abdi kana sakumaha pakarepan Gusti pan urang ge sami dipaparinan irodatnya dan beda irodat urang mah ya Allah paparinan abdi kemauan irodah nu eta irodah abdi teh sing nyambung sinaran irodah Gusti maka engke syariatna bakal selalu kana syariat nu dipiwarang ku Allah syariat mulut teu dipiwarang ku Allah moal aya deui ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik ya Allah tukang ngabulak balikeun hate abdi tetepkeun hate abdi ala dinik kana aturan Gusti kana pakarepan dampal Gusti kana irodat Gusti supaya jadi maslahat manfaat cekap mugi-mugi manfaat apunten anu kasuhun kasadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.